Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana we ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70 hiji. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Pertelon. Ye yasana Bapak O Hidayat. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mani bebeakan sasatna ngecena ka kuring kididi teh. Pedah henteu sakaresep atawa muncek barudak ayeuna teh mah henteu sahobi. Manehna resep kana manuk titiran ari kuring karesep teh kurung karang atawa ngirim beja-beja ka surat kabar. Pokna teh tu da ari ngarang mah lain hobi pagawean nu matak pantos kuring gering ripuh oge nepi ka lanjung jeung lungse lantaran hayoh bae mikiran karangan batur mah saret tibra ieu mah ngadeluk ngarang cenah kumaha teu matak jadi na panyakit geura cenah ari resep kana manuk titiran mah wanci haneut moyan ngeteh ditepas hareup bari ngadengekeun manuk ngelak atuh selang-selangna ngurus kurung manuk atawa parabna milihan kunyit nu baleuneur jadi kasusah teh leungit tah ari kitu mah kididi ngecena atawa moyokna kana karesep kuring tur nepi ka bebeakan kitu teh basa manehna ngalayad kuring keur nangkarak bangkang bari ngararasakeun panyakit cek hate bet lain ngabang berangkeun nu geuring kala hayoh ngece meuni bebeakan pedah beda karesep teu sarua kalangenan padahal sarua pada jadi guru di cek kuring elehan maneh akang oge resep kana manuk tapi lain ngarah sorakna dibedilan di arah dagingna geura gaji teh jadi karesep akang jabati ngarang teh jeung resep bebedil deui minangka leuwihna tina resep ngajar barudak di kelas teh tah satuju ari kana bebedil mah tembalna hadena kididi henteu kapapanjangan henteu mapai-mapai tina hal bebedil teh padahal kuring gering teh antarana mah pedah tas bebedil teh harita teh diberengi jeung bedil anyar ku kilanceuk leos ngadon bebedil katundagan ari pelebah tanjakan Malangsari ngadenge daderuk keur beger dina dapuran awi jerut turun tina kareta mesin bari tuluy disarandekeun kana dempling jalan keur ngawangkang bedil ti jalan rada wegah ku kurubutanana loba reumis puguh da isuk keneh rek kana handapeun awi teh rong heap teh aya budak lalaki nyampeurkeun kawasna mah tas ti sawah da mawa jingjingan eusina kacang panjang cing kengeng moal pak cek eta budak teh can gitu us bibirna tas ngomong kitu budak teh darag-dag lompat nyokot manuk ka handapeun dapuran awi da puguh kadengeun ku manehna ngagebutna ragrag kana taneuh aduh meuni teu geseh pak sangkilang sakitu tebihna cek eta budak bari ngasongkeun manuk kumaha geus ditekrok beungna euy cek kuring api-api teu ngadenge kana caritana parantos pak abdi teu ngabantuan peso halal sanes manuk ditekro kuku oge bikangna manuk teh pak itu jaluna eunteup dina dahan peuteuy sanggeus ting tarempo duaan jeung budak teh ngilikan daderuk jaluna kana tangkal peuteuy buah jeung dapuran awi sejenna tapi weleh teu kapanggih tuluy kuring neruskeun maksud katundagan teh beak pudunan dina palapah kalapa sisi sawah aya kuntul jeung belekok keur areenteup atuh dina kotakan teh jauh ti jalan aya di belekok keur ngudag-udag bancet kuring ngarasa bingung nu mana nu dibedil nah nu dina palapah kalapa nah nu dina kotakan rong heap budak teh nyusul deui tah kuntul mah keur abdi nya pak kok bae ari beunang mah ceuk kuring kuntul lapur belakok hibar jauh pisan matak wegah nyusulna antuk mah kecelak bae kana kareta mesin rada digancangkeun bisi berang teuing datang katundagan engke manukna kaburu ngariuhan manten sajajalan gawe teh ngadedengekeun sora manuk tapi aya oge jarawuh pisan lain udag-udageun
Atuh teu meunang deui manuk teh dederuk bikang bae guang gawing dina setang kareta mesin. Pasawahan tundagan harita kahalodoan teu dipelakan pare tapi ku palawija manuk dikukur mani rayap dina kotakan ngorehan pelak kacang. Aya manuk dikukur gariras kakara rentang-rentang di deketan berhaliber enteup kana suhunan saung sawah. Disampurkeun jauh keneh ge geus gelebar deui bae hiber muruk kiara di Gunung Cupu. Capek ngudag-ngudag manuk di sawah asa dimaenkeun leos ka lembur sugan aya cai asahna ang pisan. Kadenge sora pancuran luhureun jarambah, kadenge deui trang-treng-trongna sora piring seng jeung sendok keur dikumbah. Kaliwatan da puguh pancuran dina jajalaneun ti lembur ka sawah atawa sabalikna. Ari breh teh nu keur kukumbahna mending ngalenyap hate kuring nempo ngahaja hayang nyaho jalmana nu ditempo ngalieuk bari imut alah untuk emasna mani ngaburilak. Nepi kana bale paniisan tonggoheun pancuran ngarandeg mikir kumaha pi akaleunana sangkan terus wawuh sugan bae jabat ti caina teh opakna ge kadahar deui. Ari ret kana indung suku mani beureum ku getih manuk da tadi kacak-celakan basa di jalan. Lakadalah aya jalan ieu cek hate. Badil dikaitkeun kana tihang bale jeung manuk da ari kareta mesin mah ditunda tadi di pangarengan. Tuluy nyamperkeun nu keur ngumbah piring. Punten bade ngiring ngumbah suku ieu kagetihan manuk wartosna sok jadi kutil upami teu enggal dikumbah teh. Mangga pokna bari ngeserkeun piring beunang ngumbah. Alah geuning pageuh ari getih manuk kana kulit jalma mah ceuk kuring api-api gasak gosok kana indung suku. Cabi ku abdi diwasuhna pokna bari cag kana bitis gusruk-gusruk kana indung suku kuring. Ulah nganggo lebonya ngosok kanana da ieu mah sanes piring ceuk kuring bari seuri atoh lantaran eupan disantok lawu. Sanggeus bersih suku teh kuring balik deui ka bale. Teu lila langgeor manehna balik ti cai samping jangkung nangahan bitis surup jeung bajuna nu leungeunna digilingkeun nepi kana siku. Lain ngadingding arek plesir ieu mah ku papakean sapopoena teh abae. Srog kahareupeun kuring imut deui bari nembongkeun huntu emasna. Huntu emas lain tanda kabangoran eta mah kabiasaan urang dinya bae tandaning jalma boga. Sabot ngararasakeun tiisna angin ngahiliwir bari ngagelehe dina bale jol awewe tengah tubuh mawa baki deui si cai teh dina gelas jeung beuleum opak sapiring katu cau Ambon meuni segede nanahaon. Lain nganuhunkeun kanu nganteran teh kalah nanyakeun si nyai basana keur ka pajuhro nu keur hajat nyunatan nanggap wayang ngadon babantu. Atuh bapak engke peuting kudu lalajonya ka ditu. Kuring nanya, kan tenan bae teh malu nganteran teh bari leos indit. Kacaritakeun wanci sareupna kuring jeung Kilanceuk geus aya di imah si nyai. Kilanceuk da aya keperluan basana rek ti heula indit ke tepung deui di panglalajoan. Si nyai disamper ku tatanggana pedah lengoh. Si horeng si nyai teh kuntung siad. Aduh duka naon ieu pamiarsanya mangga karomen wae ka pamirsa anu uninga ieu naon cenah kuntung siad teh. Pokna hayang dianteur nyambungan dati beurang mah kaditu soteh babantu ari nyambungan mah acan ngomongna kitu bari ngareret ka kuring kaharti maksudna minta duit keur nyambungan golosor bae salambar. Wanci Isa bring sararea kanu hajat di luar poek mongkleng da puguh hieum ku tatangkalan dinu negla sacaang-caang ku bentang nu tingkaretip di langit. Kuring dituntun ku manehna dacan apal jalan nepi ka panglalajoan teu lalajo ieu ngadon salingker handapeun jambu tukangeun nu dagang tahu ngadaguan nu nyambungan. Tengah peuting nu nyambungan teh amblang keneh bae kuring gawe teh nagog handapeun jambu cangkeul nagog tuluy nangtung nyarande kana tangkal lebah nu poekna. Keur kitu kurunyung teh Kilanceuk tuluy ngomong rusuh sumureng hapranjug. Ayo urang balik di ulah ngadaguan si nyai bahaya dia palurah tas ti imahna si nyai da diteang ku kolotna ditarik kawin teu meunang tempo deui. Mun seug ti beurang meureun ka tembong tetela kumaha piasna beungeut kuring. Kumaha atuh ayeuna
Cek kuring maksakeun ngomong dareuda bae mah. Teu kumaha kali balik tuh si Nyai ayeuna keur ditutur-tutur bae ku Pak Lurah. Tang tuh balikna oge terus dianterkeun malah boa tuluy ngendong di ditu. Nah aya sieun pohara-pohara teuing rei bulu punduk carengkat. Katembongna teh nu disebut Pak Lurah ku Kilanceuk mesat bedog panjang diacung-acung kana irung kuring. Ih, awak sakujur terus ngabiri gidig. Di jalan teu ngomong sekecap-kecap acan. Palebah tanjakan Malangsari ras ingat tadi isuk-isuk meunang dederuk bikangna aya gaji eta daging manuk digorengna meni teu daek garing. Datang ka imah teu daek terus sare lantaran sieun jeung nalangsa nu taya hinggana. Asa hese beleke pisan nguseup teh ari laukna kop ku batur. Ceuk Kilanceuk, geura tuluyna teh metak gering. Sing hati-hati nyorang jalan pertelon. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.